jauh beletok ke pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bunga gara sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita salajan sakumaha endahna basa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara ngena teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh kemanunggalan sahak jeung sakawajiban luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapak dan Lanud Sulaiman Bapak Kolonel PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta dina raraga bilang kalap TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina amin kitu ceuk dek oge marukana bayangkeun lamun urang utang tara rek kumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan jana ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah henteu teu ngagerem paling di Jawa mah yoy tadi urang mah Gatot Kaca biba teh tah naon nu ngagerem teh maung tak kitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama sadar bernegara da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna tepan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan tepan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara polisi aya sileng oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deuleu sia jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasikeun bala kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna bala kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara
gitu nya ini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ekstasi, magadon, inuman keras cenah taleler. Itu matak kade jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teu teler teh. Nya itu eta tina inuman, can tina kahakanan, can tina pakaian. Budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang. Ai di urang jo dirontok we deui. Nya oh nya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian. Eta we gara pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewe keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deh anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang ari ngul usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk nih para renyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh gatot kaca dina cangkang ciki pantas gininya anoman itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we poho da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh si kurang ajar aduh
Makan apa Pak? Pakai daun katimus. Apa itu katinggang? Gerapek pikir ku silaing. Dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana. Benar. Heeh. Nya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Peradaban. Sok. Ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi murid ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak. Aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya. Sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ari bapak aya nuju tuang abdi kira nembe tetos neda pada ngiringan atau tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar kana hayam paraban aya ieu mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh kitu kana domba kana domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba kitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewe teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh teu dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah ya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno
Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juardi Hidayat, Bapak Kapten Syamsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini, sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya. Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana. Pak Lurah Wilson nya Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip badai nyalon deui badai naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patuloh Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikoneng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun ulujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan menicakah cikih kaitu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumersari nuhun kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin nya cing digentos rahmat pitulung Allah amin jang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba didinya tah minggu oge pan sok di dinya alhamdulillah da resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh ning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge dituna we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba ngernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu jeung ayeuna mah pan 15 jetrak urus ai jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng gitu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung dengtung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar mah can eureun ning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobleunnya leupat ka luar tah
eta mah domba penciteun nu kitu mah. Aya tetenya la ilaha illallah. Dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda. Di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deui. Domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh. Kitu la ilaha illallah kagungan Allah nepi ka kitu. Rupa-rupa teteh karakter domba teh aya anu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan. Aya anu babadug agresif gitu, boh keur dicangcang di lapangna hade. Aya anu kitu. Aya anu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh. Heeh. Mun pika sabeuleun mah kitu teh. Menang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200.000 cenah. Heeh. Aduh, ampun. Kitu cara wala euy. Loba pika sirieun sia. Hiburan teh eta kan. Aya aturan 3 cetrak domba teh alus. Panu bobotohna teh jong ngarengkeneke gitu. Teh jangan domba paeh gitu. Aduh, ampun. Rupa-rupa aing mah. Loba pika sirieun, loba pengalaman. Marukana teh nya kitu da wala euy. Silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati akasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya amin di sana pihak kalayan urang sakantenan keune urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milangkala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teteh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matak ca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja. Jadi denge-denge teh atuh da ieu mah ajab be jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawawe sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya hati ingat para satria Angkatan Udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana Angkatan Udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh
Oh da ya panayagan aing di ditu si Owen. Di dia masih Ewon di tengaran teh. Alah. Alah. Si Berkam panayagan dewek teh. Mun di dieu mah teh cacing. Si Berkam teh si Ari. Alah. Gitu tadawala euy. Dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini, kita tingkatkan kesemangatan, tingkatkan dedikasi dan loyalitas, tingkatkan kemanunggalan kita bersama heuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan. Nya hayu lah teu naon. Ha? Da puguh sakumaha pamunut bapa dan lanu cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh. Da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja. Kitu tah. Ceking duit ka jam sabaraha? Oke, cenah ka jam 1 makanya. Kitu. Nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos. Aduh, ampun. Gitu tah. Malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara. Ka bumi akal. Ka itu Giri Harja ti UNESCO. Nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang. Oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan. Nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya. Heuh, daek heuk teu kajeun. Aneh-aneh we yeuh. Ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping. Nya. Dolas sering mah dulur ka teh. Dulur ti mana? Sarua cucungik na ge monyong jeung sia. Oh. Kumaha mun ngartieun moal pangdarekin kitu oge. Dia omongkeun teh kana kaseuri, baru kana ngabodor mun teh. Elah. Cenah hiburan aya nyong ah. Pogo we. Urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna Angkatan Udara Raden Gatot Kaca. Matak dek di lemur tara loba kasusah. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Kesalahan. Adan aing salah. Salah kumaha? Heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees. Aing hudang-hudang poek aya juga aing magrib. Padahal pe hujaneun. Yo cetrek kana pangeras suara. Aing teh dareuwas kaburitan yo adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai ret kana jam ding-ding karek 4:30. Atuh pogo nu ngabuburit teh buka kabeh. Grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh, "Hoyah, da ieu mah keur latihan." Ceuk aing teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Homo zaman Asep Show mangeuning di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 6:30 teh. Deungeunna aya kolak di teh sacangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan.
sanggu geus asak di hareup teh geus ngebu geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker leuk waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari teh ya dah atuh da urang teh geus kolot tereh pae heueuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang lalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tak bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat bro aing katipu ya ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna masih lain nya ka iteuk dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus meunang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha dideuleuh na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar eta lolong caritana di kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh rungkaringka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teu euy nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu muni eueuh ka kapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pan aya nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah
Iya mana nama lempeng we. Jodoh. Alah, cenah euy. Naon cenah euy ngageduk? Didagor cenah euy. Neuleuh atuh goblok. Goblok apa daek teh lolong. Ayo. Aduh. Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah da gede. Uluh tangka kalapa cenah euy. Nah, sia nya tangka kalapa cenah. Pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok. Nah, cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanaang wayak ieu mah. Keuna cenah dewek bisa naik na mah. Ai bisa mah cenah naik ya tuh ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana. Goblok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Yo terekel dosa urang mah angsron di kaluhur. Kabayangkeun nya lolong naik. Teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug. Dugul di luhurna teh eueuhna naon? Barang angsron deui kitu eueuhna naon pan? Jokoleang. Beragrag. Eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan. Tah geus we hiji euy. Baru kana kalapa nu ragrag teh urang. Aduh. Panai bakating penyeri mengihan maneh meureun. Sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan. Yo wah pupus euy. Lebar cenah euy ah suruput we. Dikeun wah kolot teuing anjing. Asin euy. Puguh mecer lenci kalapa aja euy. Aduh, abon lolong. Nah, sia teh seuri atuh. Hare-hare we sia, da geus ngadenge. Oh, paingan tuh. Aduh. Atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy. Rojong aing teh. Sugane aing teh panek diadu pelawak. Alah, ampun cing lah. Kumaha dek kaul terjadi edeuk. Ngiga ini segede. Kaul manehna mah boga angkatan udara aya nama juragan Gatot Kaca. Nya. Bakat tingku bunga di lainnya itu duh. Hah? Pamere Batara Guru bieu itu. Nah, jadi jangkung aing kan udah. Aduh. Atau baju aing gede teuing gitu. Pekekat kaul makanya. Alah, ampun teuing aing lah. Aduh. Reur. Alah, jika bobotoh domanya. Alah, nungtun doma geuning ai doma meleteng ke belah ditu teh di udag nya. Duh. Alah. 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 Hah? Hah? Bobotoh itu, bobotoh eta Pak Haji Wilson. Alah, aya deui euy bobotoh teh. Lamun doma diadu teh sukuna teh nyerona lapung. Tingkung dah tingkung beruak pang. Yang gitu.
Aduh. Nya sagus itu nu kieu. Insya Allah ya, ngilah. Hah? Sok lagi gawan. Sangarti we kan. Ana mah jeung teu ngarti teh sok nah aku mah aing kena moal bohong. Heeh. Bari teu kan bohong kewe. Seluruh lupa oge. Ngadirgahayukeun pan. Meriahkeun 60 tahunna angkatan udara. Dirgahayu. Angkatan udara. Alah. Para runtene ya kasadayana. Dipilih para